Maksud musonif dina ieu kitab dek nerangkeun tentang hubungan sosial tulung menolong. Dasarna adalah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ieu pasal teh didasarkeun kana ayat eta. Allah dawuh wa ta'awanu, Allah alam bi hakikatil murad. Kudu silih tulungan aranjeun kabeh alal birri kana migawe kaalusan wa taqwa jeung kana takwa. Wala ta'awanu jeung ulah silih tulungan aranjeun alal ismi kana migawe dosa wal udwan jeung kana mumusuhan. Hanya dititahnya kana kaalusan mah gotong royong wa berpegang tangan, lamun kana migawe dosa atawa kana mumusuhan mah dicarek tolong menolong. Tolong menolong gayanya bahasana ta'awun. Apaan engke dina ilmu sorof teh isodirin minim ra'aini fa'ala wa qallakal ilahu zaidan qatala. Lamun aya maujun dianutkeun kana wajan fa'ala eta teh nuduhkeun kana pagawean nu kaluar ti dua fa'il. Anu si fa'il nu ieu ngalakonan pagawean eta keuna maf'ulna kasih fulan, tah si fulan anu jadi maf'ul sabalikna jadi fa'il nu ngalakukeun pagawean eta nu keuna kasih ieu. Fi'ilna hiji dilakonan kuduaan, anu efekna keuna kaduanana. Besok disebut musyarakah teh kawas kata doroba anu hartina teh silih teungeul doroba zaidun wa amrun. Jadi hartina teh doroba zaidun amron terus deui doroba amrun zaidan eta silih teungeul mah zaid neungeul amar amar ge neungeul zaid musyarakah. Nah dilanjutkeun bait satuluйna walahuma azaidin tafa'ala wa qad ata li ghairi waqi'in jala. Sarua nuduhkeun kana makna musyarakah seperti wajan fa'ala. Tafa'ala wajan tafa'ala. Nya, wajan tafa'ala ge mun aya maujun dianutkeun kana tafa'ala nuduhkeun kana makna musyarakah. Anu kaluarna teh ti dua fa'il bahkan bisa oge ti leuwih. Jadi bisa lamun ku wajan tafa'ala mah tadoroba jaidun wa amrun wa khalidun wa bakrun. Tahaba tadoroba geus silih teungeul saha jaid jeung amar jeung khalid jeung bakar jadi bukbek. Wah jaid neungeul ka khalid. Kadang neungeul ka amar, sabalikna khalid neungeul jaid, neungeul amar, amar neungeul ka khalid, neungeul ka bukbek bahasa urang. Jadi lamun kurduaan wajanna fa'ala nu dipakena. Lamun duaan tawa leuwih tafa'ala. Nah ana lapad awan ana yaunu awanan nulungan gue ayeuna mah dua orang teh si ieu nulungan ka si ieu ge nulungan ka si ieu berarti silih tulungan. Tah lamun silih tulungan asupkeun kana wajan fa'ala atawa tafa'ala. Modena Quran eta lapad aon teh diasupkeun kana wajan tafa'ala jadi ta'awana ya ta'awanu ta'awunan wa huwa muta'awinun wa dzaka muta'awanun ta'awan pilamarna teh ta'awan ta'awana ta'awanu teh ta'awanu wa ta'awanu kudu silih tulungan. Jadi ari silih tulungan mah teu sapihak. Geus silih tulungan Jaid jeung Amar jeung Khalid. Jadi Jaid nulungan Khalid, nulungan Amar, sabalikna Amar ge nulungan Jaid, nulungan Khalid. Khalid ge nulungan Amar, nulungan Jaid gitu. Jadi henteu aya pihak anu hanya menerima manfaat henteu. Ari ta'awun saling menolong. Ngan engke dina palebas saling menolong teh
nu dianjurkeun anu dititah ku Allah teh dina ngalaksanakeun kaalusan jeung ngalaksanakeun takwa tuluy dicarek silih tulungan teh nalika ngalakonan dosa atawa ngalakonan permusuhan. Ieu lah sok diabaikeun di lapangannya. Nah, tadina ieu pasal sengaja dek nerangkeun sebagian gitu daripada pengamalan ayat wa ta'awanu adalah dina nalika toharoh. Dina ngalaksanakeun toharoh nya lamun nalikana matan ieu teh. Dina nalika ngalaksanakeun toharoh engke teh aya ta'awun anu dianjurkeun aya oge anu teu dianjurkeun. Tadi terangkeun secara rinci hiji-hijina. Nah, menurut matan redaksina kieu al-isti'anat arba'un hisal. Ari menta bantuan ka batur hukumna eta aya 4 perkara. Jadi menta bantuan ka batur teh aya 4 hukum. Kurang menta bantuan ka batur. Berarti di dieu teh aya 2 pihak, Pak. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun. Aya musta'in urang anu menta bantuanana. Dolanan Ibal jeung ente dah misalnya Mang Ibal jeung ente dah. Mang Ibal minta bantuan ka ente, Mang Ibal sebutna musta'in nu minta bantuan. Ente pihak anu dipenta bantuan disebutna musta'an. Tah lamun ka Ibal mah meureun bahasana teh isti'anah minta bantuan. Lamun ente mah ada anu dipenta bantuanan engke teh bahasana teh mantuan atau nulungan berarti i'anah. Jadi isti'anah teh nah gentet jeung i'anah. Ka ieu mah ditingali ti sudut pandang ente, Pak. Ningali kana sudut pandang ente misalna nu rek menta bantuanana, maka hukumna menta bantuan ka batur teh aya 4, mubahatun hiji anu dimubahkeun. Mubah eta, boleh menta bantuan. Wahilaful awala kadua menta bantuan teh anu kirang sae. Kirang utami menta bantuan jadi sae nama tong menta bantuan. Ari tadi mah teu aya sae teu aya teu sae. Arek menta bantuan mangga rek henteu mangga. Mun eta teh mah nu tadi mah 50-50 gitu. Saimbang. Lamun hilaful awala mah memang boleh minta bantuan, boleh oge henteu ngan sae nama henteu. Eta sebutna lamun minta bantuan teh kirang sae. Jadi hilaful aula teh terjemahanna kirang utami, kirang sae. Sae nama tong minta bantuan gitu. Ya mungkin 60-40 hari kieu. Wa makruhatun katilu anu hukumna minta bantuan teh makruh. Boleh minta bantuan, boleh oge teu minta bantuan. Ngan lamun nepi ka pok teh minta bantuan eta teh makruh. Ya mah mungkin 80-20 gitu. Jadi 80% halusna mah tong minta bantuan, 20% boleh. Lamun nepi ka pok teh gitu, minta bantuan berarti ngasupan kanu 20% tadi mah kan hukum karohah, makruh. Wajibatun kaopat minta bantuan teh anu hukumna wajib. Ieu mah wajib. Lamun minta bantuan wajib mangka mantuan ge jadi wajib hukumna. Tah nu dipenta bantuan teh wajib mantuan, wajib i'anah. Nah, jadi maknana kieu. Annal i'anah sanyanyana nulungan, mantuan walau bila tolak sanajan tanpa aya pamenta tinu rek dibantuanana. Tah ieu mah rek nerangkeun teh lamun tadi mah sudut pandang Ibal nu rek minta bantuanana. Ieu mah ningali sudut pandang ente Adam anu rek dipenta bantuan. Tah hukumna mantuan nu sejen walau bila tolab sanajan tanpa dipenta. Ieu mah kahideungan lah gitu. Tah hukumna bi antibaril hukmi syar'i kalawan memperhitungkan hukum syara'na arba'atu aqsam. Ningali kana matan mah kabagi 4 bagian hukumna. Jadi hukumna urang mantuan ka batur eta kabagi kana 4.
mubaha kahiji aya nu hukumna mantuan batur teh wenan. Maksudna mah yastawi fi'luha wa tarkuha. Sarua wae antara ngalaksanakeun jeung ninggalkeun. Antara prak mantuan jeung hare-hare teu mantuan teh sarua we. Sarua eta. Eta nu kitu hukum mantuan anu mubah. Anu hukumna mantuan teh mubah. Tangke diterangkeun contona mah di hareup. Pas kumaha teh. Nu kadua wahilaful awala, kirang sae. Maksudna teh ya juzu fi'luha wa tarkuha, memang boleh dilaksanakeun, boleh ditinggalkeun, lakin tarkaha aula, tapi ninggalkeun ngalaksanakeunana eta leuwih alus. Jadi tegasna mah secara sudut pandang kebolehan mah bade dilaksanakeun mangga, bade henteu oge mangga. Ngan saena mah henteu kitu, Bang. Jadi saena mah ku urang teh tong dibantuan. Wa makruhatun katilu aya anu mantuan teh hukumna makruh malah. Babantu teh jadi makruh. Kumaha maksadna? Tafsiranana hukum mantuan batur anu nepi ka tingkatna makruh. Ya juzu fi'luha wa tarkuha. Memang boleh ngalaksanakeun maupun ninggalkeun eta mantuan. Artina mah bade mantuan mangga, bade henteu ge mangga. Lakin ya tarotabu ala tarkiha, tapi bakal bisa timbul karena ninggalkeun menta bantuan imtisalan lamun karena arah-arah nurut kana hukum. Naon bakal timbul teh sawabun ganjaran. Jadi lamun dina makruh mah menta bantuan anu makruh kieu. Lain menta bantuannya nulunganana mantuanana. Lawan orang dipenta bantuan ku batur atau henteu dipenta bantuan da kihideunganna nih. Tah ketika ngalakukeun pagawean eta mah memang henteu haram urang ngalaksanakeun mantuan. Oge lamun teh urang teh moal mantuan rek hare-hare we. Nah, ketika urang henteu mantuan, ngan henteu mantuanna teh lain karena sedil kasih eta. Lain karena hoream, tapi karena ingat kana hukum da ieu teh makruh mantuanna. Pangna urang teu mantuan teh ninggalkeun pamakruhan tah bakal bisa timbul sawabun ganjaran. Model deukeutan ninggalkeun udud lain karena keur teu boga misal. Jeung lain karena keuna panyakit anu ngahalangan tina urang ngenyot udud. Nama eureun udud teh. Ingat ieu teh pamakruhan udud. Urang rek ninggalkeun pamakruhan tah aya sawab. Gitu. Jadi bedana antara makruh jeung hilaful awala. Lamun dina hilaful awala mah henteu aya ya tarotabu sawabun, Bang. Henteu. Da sabenerna mah hilaful awala mah eta mah adalah bagian daripada mubah. Daripada hukum mubah. Jadi hukum mubah teh engke teh aya nu awala fi'luha berarti hilaful awala tarkuha. Atau sabalikna aya anu awala tarkuha berarti hilaful awala fi'luha gitu. Tah lamun makruh mah sahanapeun ti hilaful awala. Nyata makruh mah engke lawanna teh lawan tina sunat ya. Nyetak ning dina tarifna ge pan makruh mah di mana dipigawe moal disiksa lamun ditinggalkeun karena arah nurut kana hukum bakal menang ganjaran. Nu kaopatna wajibah aya hukum mantuan batur teh wajib. Najan teu dipenta bantuan, najan teu dipenta ge gitu. Kudu rek dibantuanana. Urang teh wajib mantuan. Jadi maksudna mantuan anu hukumna wajib mah ae yusabu ala fi'liha bakal diganjar ketika dipigawe wa yu'aqabu ala tarkiha jeung bakal disiksa lamun ninggalkeun. Mun urang mantuan insyaallah boga pahala. Mun urang teu mantuan teh urang dosa. Eta mantuan hukumna wajib. Tah, opat ditutur dina matan wa baqiya qismun khamis. Aya keneh sesa bagian anu kalima. Tina hukum mantuan batur aya anu teu diterangkeun dina matan nomor kalima wa huwa
Anu nomor kalimat teh al-i'anatul mandubah. Nulungan anu sifatna sunat. Nulungan batur anu sifatna sunat atau menta tulung, menta bantuan nu hukumna sunat. Karena orang ningali karena sudut pandang menta bantuan. Aya anu disunatkeun urang teh menta bantuan ka batur. Dek ngalaksanakeun hiji perkara teh sunat menta bantuan. Kalati contohna seperti menta bantuan. Kusida anu dimaksud biha ku eta mantuan teh ta'limul mu'in, rek mapatahan anu mantuan. Seperti contohna kieu Pak. Urang rek wudu. Padahal mah da bisa ngucuran cai ku sorangan ke urang teh bisa. Bisa urang da awak sehat, da aya kendala. Ngan beda dina hate aya maksud erek mapatahan ieu si budak ieu rek mapatahan budak supaya nyahun carana wudu anu sesuai sunnah misalna. Mangka sunat urang minta bantuan ka eta budak. Jang ade bantuan pangucurankeun cai rek wudu. Dibantuan kita. Dibantuan ku eta budak. Nepi ka ku ayana ningali cara wudu urang teh manehanana jadi kapapagahan. Nah, maka manta bantuan eta hukumna sunnah. Eta mah nyeun contoh sudut menta bantuan anu hukumna sunnah. Ayeuna lamun ti pihak muin tinu pihak nulungan aya nulungan batur teh nu hukumna sunnah. Mana contohna waqai'anatil munfarid anis sob. Contohna mantuan batur anu hukumna sunat teh. Sunat mantuan itu. Seperti mantuan jelema anu mencil tina jajaran. Ketika salat berjamaah aya jelema mencil tina jajaran. Jajaran kahiji teh geus pinuh. Colok we aya jelema datang anyar ya otomatis nyieun jajaran kahiji tah. Da jajaran hareup teh geus pinuh. Sedangkan hukumna teh makruh infirad anis sok. Jadi mencil jajaran eta teh hukumna teh makruh. Anu lamun berlanjut mah bisa morotkeun kana fadilah jamaah pamakruhan eta. Tah maka hukumna sunat salah satu anggota jajaran anu dihareup mantuan si jalema anu nyang celing ieu. Mantuan naon? Mantuan maturan manehna. Jadi surahna teh engke mundur manehna. Idza jarrahu ketika si ieu ngaisarahan medol di dieu teh maksudna mah ngaisarahan menta mundur. Ketika si jalema nu mencil ieu ngaisarahan ka salah seorang jamaah di jajaran hareup ngaisarahan menta mundur maturan mangka sunat anu dipentak bantuan teh sunat mantuan teh geus nama sunat mundur liyakipa ma'ahu supaya bisa nangtung bareng jeung si nu mencil. Jadi ieu nu mencil jadi duaan teh sorangan. Misalna surah sorangan nangtung lagi rakaat. Mana nangtung ieu? Tadi ya dari menghadap di jajaran. Lamun sana mana teh itu jajaran ada aya jelema saurang di dieu. Yeuh bingung jajaran. Tah geus beres takbiratul ihram, kan ieu teh makruh mencil jajaran teh makruh. Tah supaya teu makruh teh maka sunat matak jarak jajaran dianjurkeun tong jauh teuing teh supaya ketika geus takbiratul ihram bisa kene sakarang. Nah, ketika ditoel ieu tah si ieu teh kudu paham ye manehna dipenta bantuan kudu ditukang. Nah, begitu mesti disarahan ka manehna teh sigap mundur. Nu penting ulah matak mubtil we mundurna. Mundur misalnya. Mundur. Nah, berarti nu dieu oge geser sedikit teh keur mere ruang sih. Mundur deui
Islam teh lurus jajaran, membentuk jajaran baru. Nah di mana-mana proses geus terjadi kieu kan itu jajaran hareup teh karena lowong saurang teu mah teu ngajadikeun makruh da lowongna demi mantuan anggota jajaran baru. Nah oke di mana-mana geus aya deui anggota nu anyar datang jamaah. Tengah aya duaan mati di jajaran kedua jajaran anyar teh duaan. Tung si nu datang anyar teh di gireunana berarti anu mah geus lengkap tilu. Nah ieu tadi anggota anu mundur di jajaran hareup balik deui ka posna. Kitu aturanna salat. Tah teh hal anu sabenerna mah kudu diketahui secara umum nu kieu teh. Tapi kadang-kadang jadi iskal, sesuatu anu dianggap muskil, sulit gitu. Meraktekeunna teh nepi ka hampir tara kapalelektekeun gitu. Jeung noelna teh ulah memeh salatna kade, ulah memeh ger takbir, geus asup kana salat. Jadi si ieu teh kudu geus takbir heula, geus takbir kagak rek nyen isyarat. Tah hukum minta bantuan maupun hukum mantuanana ieu hukumna sunat. Nah make teu wajib. Heulaana. Nah, pasti heula urang nyusulna meureun kana darajat nu luhurna. Nah ieu teh wajib minta bantuan ka hareup atawa henteu? Henteu aya wajib mah. Sabab mencil jajaran teh henteu dihukuman haram, dihukumanna makruh. Tah keur ngalingkeutkeun makruh mangka sunat. Sunat mana minta bantuan ka batur. Da seandainya anger oge yang celing henteu batal berjamaah. Boro-boro salat berjamaah ge teu batal, edah boga hukum makruh. Tah supaya leungit pamakruhanana, mangka sunat manehna minta bantuan. Atuh sabalikna kanu dipenta bantuan ge sunat ngalaksanakeun, jadi bakal boga pahala dina nalika ngalaksanakeunna. Sabangsulna lamun ngantep makruh. Si ieu lamun teu minta bantuan cicing we sorangan makruh. Termasuk nu dihareup lamun geus dipenta bantuan hege hare-hare tah boga hukum pamakruhan tina tarkul i'anah ninggalkeun mantuan. Kitu maksudna. Wasa disun jeung aya deui anu sesa tina hukum minta bantuan ataupun prakna mantuanana. Bagian nomor kagenep hukum minta bantuan atawa mantuan batur anu hukum nomor kagenep teh bahwa al-i'anatul muharramah. Eta bagian kagenep teh adalah nulungan anu hukumna haram. Haram ya manulungan teh. Lamun dilaksanakeun teh boga dosa. Kumantuanana teh gitu. Mana contohna kal i'anah alal fi'lil haram. Seperti nulungan karena migawe paharaman. Seseorang ngalaksanakeun paharaman, mangka haram minta bantuanana ka batur. Nya kitu sabalikna nu dipenta bantuan haram bantuanana. Sebab eta kaasup nulungan kana maksiat teh. Al-i'anah alal maksiat haramun. Man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikuh redaksina. Sahajalma anu nulungan kana kadorakaan fahuwa syarikuh teh teh babaturanana. Etalah anu dituju ku ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Termasuk upama tamu urang diajak mumusuhan gitu. Contohna anu boga permasalahan mah kur ente bal secara pribadi ente teh boga masalah kasih A ngamusuhan. Karena ente hayang leuwih kuat nyangan dukungan keur ngamusuhan kasih itu teh. Tah mangka isti'anahna teh haram. Da isti'anah alal udwan. Atau nu dipenta bantuanna oge jadi haram, haram bantuanna. Saterkadang kan sok aya anu mah jelema teh nu teu milu bermasalah sabenerna mah. Tapi pimiluan ngewa gitu kasih itu teh gara-gara da gak nu boga masalah teh sobat urang. Nah kelas ayeuna ye loba kan ayeuna ge. Jelema anu sebenarnya mah henteu milu dirugikan ku si fulan teh. Ngan anu dirugikeun teh kadang-kadang sahabatna atau kadang anu dipikir resepna ku manehna. Nepi ka manehna teh milu ngamusuhan gitu kasih eta. Aya doraka nya.
kecuali di beberapa hal anu memang dititah eta mah ku syara. Oke, kembali karena bab wala jeung barro teh. Wala loyal, barro antipati itu. Mun wala mah simpati bahasa urang, lamun barro mah antipati. Pan kate aya beberapa kondisi anu urang wajib wala itu, wajib simpati. Jadi ketika anu disimpatian ku urang, anu secara hukum wajib urang kudu simpati kadinya, hege anu ngamusuhan tah eta mah wajib urang milu ngamusuhan kanu ngamusuhanana, eta mah asup bagian tina wala. Ya mah contoh sederhana mah lamun i'anah alal maksiat mah atau alal haram. Kawas lamun teh mah aya nu minta bantuan nalika maok gitu. Rek maok sesuatu gue dipenta bantuan anu bisa teh maneh sabenerna mah ngan urang nu nyaho kana jalana jiga maneh nu maokna teh ieu jalana ku urang. Nah eta teh haram, minta bantuanna haram. Jadi boga dua paharaman teh, hiji haram teh ngalakukeun dosana, dua haram tina isti'anahna. Nah, eta samantawis namanya rincian hukumna. Tinggal engke ngadamel contoh-contoh secara matanya, contoh-contohna. Urang simpen heula.